Nyingkir siapa? Nggak bau. Nyingkir siapa? Nyingkir. Nyingkir siapa? Nyingkir siapa? Nyingkir. Nyingkir. Awas ya, mau datang nangkeun aing nembak aing. Paling ditolak, nyawak bau duduk kene. Namun sengit parfum, karena paling diterima. Beh, eta awe teh beda dari budak. Siga gelis amat. Coba aing ngangkeun di sisi ontor doang deh nyamur. Tenang, Neng. Ageuna keunaan aing keur ngising. Budak orang teh siga nabi kang galak amat. Masa karewosan, kadang ngikut curi aing ge. Ansia, hayang disirkuin jadi bangkong. Hampura Neng. Tadi katempok bu aa banget Neng herang siga bungaok. Kamu aku ada nyoina. Neng, boleh kenalan nggak? Ngaran Abi Ki Hasan. Karena Neng saha? Aduh, telah laki kesep amat. Sugan main nembak aing. Sugan aing teu jomblo deui lah. Perkenalkan, ngaran aing Farida, putri Bapak Rokib, si tukang bulungan remeh. Lembut amat. Pih, baru sengit. Buhang serki lampir. Nak buta bagong. Ari kamu di mana? Kok bisa nyasar ka dieu? Ain tadi kami mata senawan kebon bising be aku si lampir. Aju aing ngadenge suara bikang ngebanguakan. Panyan teh caref, pareng eneng itu gelis bener ya. Oh, gitunya asik. Neng manggil na ulah aing-aingannya. Akang bae, beh neunaheun. Iya deh, Akang. Oh gitu. Aduh, Akang. Oke, Akang bau dudut, kadang bau delan. Nang jauh tokmol ya isin. Ih, Kang, nu kumaha tutuk mona. Pugu Akang teh bau dudut ka poe. Pugu tadi ke kebon dangder di kolese di cak tai. Oh no. Lain teh bau dudut, pugu ni cak tai. Puji sekali aing diketan sia. Gak level. Hiling sia hapuk. Ampun. Nyingkir siapa? Nggak bau. Nyingkir sia. Nyingkir. Nyingkir sia. Nyingkir sia. Nyingkir. Awas ya, mau datang nangkeun aing nembak aing. Paling ditolak, nyawak bau duduk kene. Namun sengit parfum, karena paling diterima. Selamat aing di balangan bagong. Aduh. Main kudu meuli. Sengit iya, jangan awak aing. Dah diterima. Kudu meuli ieu lah parfum bau cak-cak. Guru, cenah beteng guru tutung di sihir kiasan. Lain tutung-tutung deui, ceng, genghek. Oh, ngalunjak eta Ki Hasan, betung aing. Hangit doang belum asing japu. Sama ieu sekolah nama tobat. Ulang ngalobakeun musuh nyawak bau taneuh. Ngalunjak si. No baby, Assalamualaikum. Ampun Ki Hasan, ampun. Ampun, Ki Ngabunuh Hasan, aing ampun. kuari, nyai macan kawin. Ampun kiasan, ampun. Enan ka dieu teh tumben-tumbenan. Salah dari ya. Aing ka dieu leun ngajak gelut ka dari ya. Oh, Aing ka dieu neuk nara ieu ya undangan. Hadirnya aing geus kawin. heeh. Insyaallah hadir mah. Mau lo barang inangnya kiasan, aing sieun hajat mah. Abah ada raginang mah. Makanya aku datang dari dia nya undangan aing. Kita hadir. Jeung saoge Ki Hasan kira-kira kawina. Biasa yang si Farida cantik gelita. Oh, masa. Pas dara ulah bawa omong ya. Aing rek balik heula nonton gorengan dieu. Wajib kok. Oke, kami datang ya. Kira balik dengan goreng ranginang kan itu. Kalau pas datang dari kami. Oke, kami datang. Tunggu ya. Siap. Oke. Sip. Oh. Aing kudu ngabejaan si Basir. Si Sultan Fagali sembara. Cager sia sembara alhamdulillah tulain eta cenah kamari jubur suek si lampir di sihir ku jurus ngebor teh anu kikituan. Oh aing mun kiasan mah
nyawa hirup nyawa pae buah mati ngaran. Itu bener nama si lampir itu teh aduh betul aja nyeri di hantam ku jurus ngeborna teh ya. Sir, Lain cenah dedengan tak. Celisnya suwek. Ayo witlet ikon aku malampir. ai suek mahan tengen rada ngajelenet basi ke ku engang. Iya mah celi aing somplak ge geus di dituna ku Gusti Allah saeutik bae mah disomplakeun ju urang teh kudu bersyukur kitu kanu yang maha kuasa di atas. Orang duk keja cangkel langsung bae. Oke, Dia siap. papaju bae. Atuh lain papaju tadi teh eta mangidang di ditu tuh dicabut saeutik bae mah jeung urang bae kitu ubar lapar. Heeh, kudu nage kitu. Siap bae ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cager. Alhamdulillah cager bari jeung ceulis wae ieu ku si lampir di Ciwit. Nyai bari jeung beteng ngiri ge ya si lampir. Sama heula lu nyak. Siap buru siap buru. Iya jahakaneun eueuh ngeuna dangder-dangderna bae ke atuh. Sama ai hayang matua haop bae cokot. Main tanya ka. Urang dieu nekakan ieu. Orang ini dengarkan ya. Lain ieu Ki Hasan ka dia tumben aya naon ieu neangkeun kami. Buat marek mere jajan. Tenang, bareng duit mah. Ya. Nah eta ke Menanjalin duit. atuh coba dibaca naon Bisa fungsi baca ya. aing malah. Ayo. Oh iya mah surat undangan pernikahan Ki Hasan jeung si Farida teh anu diburna kurap. Oh ya undangan. Akhirnya ini kayak sekali besok. Oh, Datang dari anya. insyaallah jadi ai halangan mah isuk datang. Ibu milik datang. Bapak mau cawu. Insyaallah. Ai tahu masuk aya di kebon di tunu si Sultan keluar bae urang-urang bebeca bengkel kan bogan. Nah, malik katanya. Oh, urang bebeca bae kitu Ki. Ya, si Sultan. Buka duit orang beli ya. Lain sembara ieu Ki Hasan bisaan bae nya meunangna anu beulis bae anu itu teh biangna ti belah kidul. Aina make ilmu. Oh, Atuh kiasan teh ya mantap. Eta main pernah si Farida cantik gitu loh. tapi mohon maaf apakah kurap di juburnya udah sembuh? Jangan bilang seperti itu. Farida adalah gadis pujaanku. Segala kekurangan yang dia miliki akan kuterima dengan ikhlas. Ini dia hati Pak Hasan ini. Maaf ya Mak Hasan. Ai panguluna ya dek saha. Beneran sih nanya. Sabanya para jadi panguluna. Lain mah Ki Sultan bae si bolpong pet. Rumah daek kan siapa marang. Pokoknya mah Pak Mesti Sultan Daek kan jadi pangulu. Kudu sadaeknya. Apapun demi guru akan kami lakukan. Tapi tong hilap guru amplok ngasing tebal jadi beteng keroncongan bae. Tenang bae ku yang dieuseun teh embe. Ya ba si Basir mah beteng karung ieu. Oh jelas sok aya latarna. Masalahnya anak balik heula nak nang si Sultan. Dengan bae manehna daek kan jadi penghulu bisnis teh bisa doang aing mah nya. Serna ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing ada guru di jalana. Amun aya si lampir tajong banyak. Aing kudu nang Sultan. Waduh kebon aya. Ada undangan. Beneran ada itu Bang Sultan menyangkan. Assalamualaikum Sultan. Waalaikumsalam. Cager Pak. Alhamdulillah cager. Pan itu bantu-benan Ki Hasan ka dia, coba dia kala. Bantu-benan dia nyamper Ki Sultan anan. Lah tuh kesel bae hayang ulin jangan kebal kangen. Kan si jantan rek mantuan ulah kendang ler gitu. Bu, lah sebenarnya mah orang teh aya perlu Kak Sultan. Ya. Kurang boga iya ya. Pecah heula. Undangan. Oh, Ki Hasan nikah jeung si Farida. Heeh. Syukur bae bu main kawin mah coba ge. Dia anak mere surat undang teh ulang ka kadi tungguna. Heeh. Ya tunggu deh wah, pengulu kami ngawinkeun. Oh, pengulu. Ajo, urang jadi pengulu na. Aduh, mun bisa mah kumaha jadi pengulu jeung kami, karena kami hayang bantuan. Urang jadi pengulu mah bisa sigana ke. Kalau orang pelak kendang dari loba keneh jeung murid urang. Gua barali kampung, mau sama si kana. Dia mah sadaya kitu ndekeun nya. Si Sembara suka ndekeun, aya si Basir kenan si Pura Papajuk. Kita. Sama sebelum lain aja tuh mah itu sama. Bon namanya mah datang mah bisa. Emang kami tuh bisa. Pan orang pelak kendang dari leuwih sini lampir si Peot. Cak, mana bae sampai mah izin lah. Jadi mah pernah mun urang eueuh ulah neangan nya. Situ eueuh berarti orang bisa datang gitu nya. Bala burung ha. Asal burung. Dia orang sibuk ini pelak kendang Ya, deui. agak buru aja tuh mah. Doakan banget tapi nanya supaya lancar caranya. Balik lagi. Singkat aja nya. Action. Lalu bagaimana? Action. Action. Ayo ngomong deh nya.
Udah sesalaman sih. Kayak kurang jadi pangulu manya. Ieu mal bisa sabar soalna menak kendang deui lo bakene. Aya 1000 pemelakan deui. Action. Atuh ieu mah celi aing somplak ge geus di dituna ku Gusti Allah saeutik bae mah disomplakeun ju urang teh kudu bersyukur kitu kanu yang maha kuasa di atas. Gandang. Lah, ika lah. Kayak action. Mana kan?